Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sampurasun kasugri pamiarsa sadayana alo mang sadayana wilujeng tepang dangu deui sareng mang di Jomantara melalui Galura saluran channel YouTube Sunda Pituin anu ku mang dipidangkeun hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan dongeng Sunda mangga nyangakeun mang bade medar deui dongeng Sunda lajenganana dongeng anu kakantun dina dinten kamari. Dongeng anu kiwari dipedar ku mang nyaeta dina judul Dikawin ku Curig. Ieu dongeng kreasi mang nyalira, mudah-mudahan aya bahan katampi ku pamirsa sareng alo-alo sadayana. Sing res-res tiasa janten hiburan kanggo pamirsa sadayana, tiasa janten panghibur kalbu, pangbeberah kana manah, tiasa janten rencang dina sagarupi aktivitas-aktivitas pamirsa sadayana anu atos mulai beraktivitas kembali normal sah pasca kamari liburan hari raya Idul Fitri. Kanggo pamirsa sadayana mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos kanu atos ngantos-ngantos lajenganana ieu carios urang pedar wae kumaha lajenganana ieu carios Dikawin Jurig kiwari majeng kana bagian anu ka-12 na. Sakumaha anu tos dipedar kamari dina bagian anu ka-11 mangga atuh aya orang Bandungan ku bararea kumaha tah lajenganana ieu carios ieu dongeng anu mana ieu dongeng mudah-mudahan sing tiasa katampi ku pamirsa sadayana. Timang selaku admin oge anu nyusun ieu dongeng haturkeun ka pamirsa sadayana. Sok leka pararayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Pamirsa sadayana carios kamari dugi ka Nyi Wulan Sali terus kabarut gitu kayaknya acana kelebet ka jeroning ka jero leuweung korod isana mah nganyaketan ka hiji talaga di mana hiji talaga eta anu herang ngagencrang ketinggalana aya hiji jajaka anu ganda. Kitu deui saperti anu kaalamanku Nyi Wulan di tengah talaga anu caina matak pikabitaeun teh ditinggalianna Nyi Wulan mah aya hiji jajaka kasep matak pogot nu nempo matak kataji nu ningali. Eta kakasepan pamuda teh bisa mawa daya tarik pikeun mojang anu nempona lir ibarat anu kapentang asmarana poho kana temah wadi saking ku kasep-kasepna eta pamuda. Harita oge Nyi Wulan teh ujug-ujug kagembang wae ku eta jejaka tampan pamuda anu gandang. Hatena kapentang asmara eta pamuda kasep teh imut ngagelenyu dibales ku Nyi Wulan. Nyi Wulan bener-bener geus kapincut ku eta jajaka. Wulan bage ya gelis cengceman hate akang berangjeng peting yap geura tampi katresna akang ceuk eta jajaka cumarita ka Nyi Wulan Sari. Dupi akang teh saha teh anu ti mana geuning sapertos anu tos apal ka abdi sedengkeun abdi nembe anyaran pinanggih sareng akang. Sora Nyi Wulan Sari nambalan kana panggentrana eta jajaka. Puguh bae geulis akang tos lami ngantosan salira malah mah ti nembe gubrag ka alam dunya ku akang tos dicirian ceuk eta jajaka. Dupi wasta akang saha lembur matuh karang pamidangan di mana Nyi Wulan Sari tumaros deui.
Sora Nyi Wulansari nambalan kana panggentrana eta Jajaka. Puguh bae geulis akang tos lami ngantosan salira, malah mah ti nembe gubrag ka alam dunya ku akang tos dicirian, ceuk eta Jajaka. Dupi wasta akang saha? Lembur matuh karang pamidangan di mana? Nyi Wulansari tumaros deui. Wasta akang mah Raden Kalaweuling, asal ti nagara Sedong Kancana, ayeuna nuju bubuara di ieu talaga. Kumargi supados tong tebih teuing ka salira, supaya tiasa naringakeun ka salira, kitu tah geulis. Nyi Wulan rada ngahuleng ngadangu katerangan ti eta Jajaka gandang. Nya Jajaka gandang teh nu tayalian ti Raden Kalaweuling teh anu keur ngumbara nyaba ti nagarana guna neangan istri pasangan di bangsa manusia anu dicita-citakeun ku manehna. Kasadarana can gembleng kahipnotis sapinuhna ku Raden Kalaweuling. Eta sababna ngadangu katerangan ti Raden Kalaweuling teh harita rada ngahuleng kusabab asa aneh ku katerangan ti eta Jajaka gandang teh. Raden Kalaweuling apaleun yen Nyi Wulan teh teu sapinuhna bisa kapengaruhan ku pangawasana. Panyedot rasa pangluluh jiwa harita Raden Kalaweuling mentangkeun deui pangaruhna ka Nyi Wulan ku kegentraan bari gugupai. Ya kadieu geulis bari ngarahkeun kadua leungeunna ngegentraan soalana nembus kana sungsum sanubari pangaruhna kana pikiranna Nyi Wulansari. Nyi Wulan ngarengkahkeun sukuna kalawan teu dibarengan ku kasadaran nu sapinuhna, kahipnotis ku panggentrana Raden Kalaweuling. Trep paantrep teuteup jeung matana Raden Kalaweuling, leungeunna patampanan silih cepengan ramo leungeunna. Harita aya hiji lalaki nu ngaliwat ka eta patempatan. Cigana balik ngalas suluh. Da katingalina ngabengkot nanggung suluh. Pas ngaliwat ka deukeut Talaga Herang, katingali atra ku eta lalaki anu balik ngalas suluh teh aya hiji wanoja keur dibeuritan ku oray anu kacida gedena. Waduh, karunya teuing eta aya jalma dibeulit ku oray, kudu ditulungan karunya tapi kudu kumaha tah nulunganana. Gerendeng eta lalaki anu balik ngalas suluh teh cag eta tanggungan suluh diecageun terus awi rancatanana diglosorkeun. Eta awi anu dijadikeun rancatan teh panjangna lumayan aya kana 5 deupan mah. Kapikiran ku eta jalma eta awi rek dipake ngarojok eta oray pikeun nulungan wanoja anu dibeulit ku eta oray. Teu ngalirakeun deui eta lalaki nu tadi balik ngalas suluh teh ngarojok eta oray anu keur meulitan ka Nyi Wulansari. Ayeuna mah atra yen anu keur dibeulitna teh ke dibeulitan teh nyata ku oray hiji wanoja. Hos sora oray anu dirojokkan ku eta lalaki pas kabeneran pangrojokna teh heunaan pisan kana panonna lagadar. Eta oray teh muka beuritanana ka awakna Nyi Wulan teh. Adi Nyi Wulan sanggeusna
saudar tina beritan oray nu katingali ku jalma lian mah, tapi rasaan Nyi Ulan mah leungeunna teh dilepaskeun ku leungeun jejak kasep gandang teh ngan kasadaranana pulih saestuna. Pas sadar manehna karek apal yen anu tadi disamperkeun tadi teh geuningan mangrupakeun oray gede. Ari oray anu tadi dirojok ku lalaki anu ngalasuluh teh ngagulusur asup ka jero talaga sabari mamawa tatu dina matana. Sanggeus orayna leungit asup ka jero talaga, eta lalaki teh nyamperkeun ka Nyi Ulan. Pok ngomong, "Nyai teh saha? Di mana?" Cek pananyana eta lalaki. Ari Nyi Ulan teh langsung nembalan, nyan teh langsung nembalan maksudna teh. Jigana masih keneh gegeumeueun ningali oray gede anu tas ngabulitan ka awak manehna. "Nyai," cek lalaki nu ngalasuluh ngagebahkeun ka Nyi Ulan anu masih keneh olohok bengong kaleuwasan kitu meureun. Gebeg Nyi Ulan teh ngagebeg asa kagebah, tapi alusna manehna jadi sadar kana naon-naon anu eukeur kajadian harita. "Nyai, geus eling?" cek eta lalaki nanya deui. Nah kunaon kitu abdi teh Mang?" Nyi Ulan malik nanya. Tadi teh amang kabeneran ngaliwat ningali Nyai geus dideukeman ku oray, dibelit awak Nyai teh. Lah kusabab kitu amang teh tega ningali ka Nyai ku amang teh dirojok we eta oray teh pas beneran kana keuna matana. Nah sabab nyababkeun udar eta beulitan oray teh terus ngaleor eta oray ngagolosor asup ka jero talaga. Tah kitu Nyai, cek eta lalaki nerangkeun naon-naon anu kajadian. "Oh," cek Nyi Ulan masih keneh aya kakagetna. Keur kitu ngomong kadengi aya sora tan katinggalan. "Manusa, anjeun geus ngagebahan kaula. Andika geus nyieun bibit panyakit jeung kaula, dagoan pangwales ti kaula manusa." Kitu cek eta sora. "Ulan, dagoan Ulan, anjeun geus jadi pamajikan kaula. Moal meunang aya saha wae anu ngadeukeutan anjeun, sing saha anu wani-wani ngadeukeutan anjeun bakal tiwas kusabab kumawani ngaganggu pamajikan kaula. Dagoan Ulan, ke geus waktuna ke dipapageun ku kaula urang pangantenan." Jep jempe eta sora hiuk aya angin nebak ka eta patempatan, tapi teu lila kaayaan jempling deui sanggeus angin lereur eta lalaki anu nulungan Nyi Ulan nyamperkeun ka Nyi Ulan bari
Pok ngomong, Nyai teh orang mana? Nah bet aya di tengah leuweung. Di tengah leuweung geledegan coba bebarengan jeung orai siluman katinggalina mah cek eta lalaki. Abdi teh ti lembur panyileukan putrina Juragan Karya Mang, jawab Nyi Oh kitu nya, hayu atuh urang mulang keun ku Mang urang dijabkeun. Nya hon atuh Mang, nuhun da abdi ge. Nya abdi oge teh masih kene sieun Mang, sieun ku orai nu tadi balik deui. Tapi Mang jadi kacacandaknya pan tadi ngakadangu siluman jurig orai teh ngancam oge ka Mamang. Wioskeun Nyai. Geus tong jadi eta mah jadi kewajiban urang pada urang silih tulungan. Cenah eta aya ancaman keun ulah jadi teuing halangan. Da urang teh makhluk anu dijieun ku Gusti leuwih sampurna darajatna tibatan bangsa jurig, setan, siluman jeung sajabana. Tinggal muntang tulung wae kanu kagungan hirup patina urang, bagja cilaka hirup pati sadayana pangeran anu nangtukeun lain bangsa siluman. Ceuk eta lalaki anu nulungan ka Nyi Wulan. Ngalegregeun kana keyakinan Nyi Wulan sari geus kitu mah Nyi Wulan dianterkeun mulang ka lemburna, nyaeta lembur panyileukan anu lumayan rada jauh oge ti leuweung Korod. Pamirsa sadayana di mana wae ayana, di mana wae linggihna, hatur nuhun kanggo kana kasatiaanana atos ngabandungan acara dongeng Sunda anu dipedar ku Mang di ieu Garura di channel kiwari anu nuju di Bandungan tapi nuju dipintonkeun ku Mang nyaeta dongeng Sunda anu mana ieu dongeng Sunda teh disusun ku Mang dina judul Dikawin ku Jurig. Ieu dongeng mudah-mudahan tiasa aya bahan katampi ku pamirsa sadayana, tiasa janten hiburan kanggo pamirsa sadayana di mana wae ayana, di mana wae linggihna. Timbang salaku admin hapunten oge segala rupi kakirangan sareng kalepatan sareng naon wae anu kirang kinten teu sapagodo sareng pamirsa sadayana sejadi hapunten. Mudah-mudahan lah itu ya tang-tang hiburan nya pamirsa sadayana Mang masih keneh mitembeyan kanggo medar ieu dongeng gitu tah pamirsa sadayana. Tah kitu pamirsa kejadian harita teh Nyi Wulan mungkas pedaranana carita lalakon kumaha mimitina bisa kabaud ku siluman anu ngaranna Den Kalawling. Jadi asal usulna Nyi Wulan kabaud ku siluman Kalawling teh kitu tah pamirsa sadayana. Kumaha atuh tah salajengna kanggo ngatasi ancaman ti siluman orai ka Nyi Wulan. Oke, urang Bandungan wae salajengna ieu carios danget kiwari urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Mudah-mudahan ieu dongeng Islam sakali deui tiasa katampi ku pamirsa sadayana. Sakitu nu kapiatur ti Mang, hapunten segala kakirangan. Mang undur diri heula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.